Sirawing Niti. Sorot panon Rasanti alias Munarsi, sakapeung galak gular giler, galak mataksieun anu borangan, sakapeung deui ciga anu melong kosong, arang ngiceup seperti jalma biasa, kitu nate lantaran aya dina pangaruhna Nini Karimun Sakti. Dongeng Sunda Romansilat ngajujut laku mapai rundayan carita hiji jajaka katurunan Jawara Sunda. Sirawing Nitis. Sanca dawuk cengkat nangtung muterkeun paneuteup-na kasabudeureun eta patempatan, narik napas panjang bari ngagerendeng ngomong sorangan. Di mana aing bisa manggihan si topeng mayitnya? Sanajan bener arwah panasaran kibuyut ireng anu sumanding geus mere pituduh mangsa diri aing ngayakinkeun ilmu, tapi tetep nu ngaran si topeng mayit cenah boga ilmu anu luar biasa. Kadinya aing kudu guru ilmu. Ku cara kitu kakara bisa malaskan nyeri ka Sirawing. Sirawing Nitis digarap Kumang Inoy, naskah Yasana Yat R, pangreka jeung panyeup sora Udi Gibran, dibaturan Kukang Awe, teknik jeung editing garapan Nopan Cahya Lagawa, dibaturan Kukang Ence, pangjejer gawe Muhammad Ismail Haufansa. Laras Anting ngawangun pasangan, sikepna jadi galak, bari terus nyarita deui ka Sanca Dawuh. Kuring leuwih hade ngadu jiwa dina waktu ayeuna tibatan kudu milu deui ka Andika sarta dipanggihkeun deui jeung si topeng mayit. Maju deui anjeun salengkah kapaksa kuring ngalakukeun tindakan. Sanca Dawuh ngalenggak seuri. Puguh memang geus bisa kaukur nepikeun ka mana kamampuhan elmuna Laras Anting. Hebat, hebat, oh hebat maneh Laras Anting, boga kawan rek ngalawan segala rupa sia. Lamun memang keukeut rek ngalawan teu naon, awas ya hapya. Sanca Dawuh harita majuna rajang, panarajang anu dilakukeun tangtu be sanajan bener siga anu nya ngabahayakeun, tapi daya maksud pikeun nyilakakeun da pugu ngarti Sanca Dawuh oge. Upama Laras Anting nepikeun ka tatu tangtu si topeng mayit bakal ngambek ka manehna. Laras Anting sanajan candila tapi kungsi dilatih jurus ku aya manganti. Ngan ningali gerakan anu dilakukeun ku Sanca Dawuh mah manehna oge jadi kasima, tapi masih keneh untung bisa luncat ka gigir nyingkahan jambretan ramoleungeun Sanca Dawuh anu rek ngarah kana lebah dadana. Tarung anu lumangsung antara Ayu Manganti ngalawan Sanggajaya kawilang rada lila oge. Kitu nate lantaran Ayu Manganti memang teu satengah-satengah dina ngagunakeun tanaga ejeung pangartina. Tapi saperti halna waktu keur ijen jajaten dina poe-poe anu katukan. Sanajan Ayu Manganti nguras tanaga ejeung pangartina, tetela teu mampu ngungkulan anu jadi lawan. Geus puguh Laras Anting mah ukur sababaraha geprakan oge geus ngalumpuruk leuleus taya tangan pangawasa, dirumpuhkeun ku Sanca Dawuh, dipencet lebah urat penting dina beheungna. Ayu Manganti ngarahuh jero hatena, lain bae manehna teu mampu ngabela Laras Anting, tapi dirina oge ayeuna kadese kudu jadi lawan. Seperti halna kajadian dina poe-poe anu katukang. Ayu Manganti akhirna kudu ngaku kana kaunggulan lawan. Harita manehna jadi ngajanteng nangtung teu beda ti patung, bari teu bisa ngalakukeun gerakan naon-naon. Kanyataan anu bener-bener matak nyeri pikeun dirina.
ningali Ayu Manganti saperti kitu, Sanca Dawu nyerenge seuri bade terus nyarita ditujukeun ka Ayu Manganti. Wayah dabongan ngebela si Laras Anting. Maneh oge ayeuna bakal dibawa ka tempatna si Topeng Mayit. Bongan, geus lancang kumaha nirek ngagagalkeun karep jeung pamaksudan pamimpin kuring nyatana si Topeng Mayit. Rasakeun, ayeuna akibatna kumaneh sia. Sanggajaya tembong dina waktu harita ungut-ungutan, bari neuteup ka Ayu Manganti teu lila terus manehna nyarita. Makin kenyataan anu ayeuna karanapan ku Andika dina waktu ayeuna Ayu Manganti kukula bakal dibawa sarta dipasrahkeun sakalian ka si Topeng Mayit. Duka teuing hukuman naon anu bakal ditibankeun ku si Topeng Mayit ka Andika. Hayo urang bawa ieu awewe teh Sanca Dawu. Ayu Manganti terus dipanggul ku Sanggajaya, sedengkeun Sanca Dawu manggul Laras Anting. Geus kitu mah duanana tinggal dig lalempang naringgalkeun eta patempatan. Laras Anting jeung Ayu Manganti geus teu bisa nanaon deui. Ngan ukur hate jeung pikiran anu motah marudah, ngabayangkeun naon anu bakal karandapan ku dirina masing-masing upama geus tepi ka tempatna si Topeng Mayit. Sajeroning aya dina panggulan Sanca Dawu, Laras Anting ngomong sorangan dina jero hatena. Gusti nu agung, naku naon nasib diri bet jadi saperti kieu, tos dibawa deui bae ieu abdi di ka tempatna si Topeng Mayit. Piraku abdi kudu jadi pamajikan si Topeng Mayit mah. Kang Jaka, anjeun tega ka diri abdi, nganyerikeun hate abdi. Kuciwa hate abdi lain di kieuna, Kang. Anu disambat ku Laras Anting jadi Jaka Sinangling. Sedengkeun Ayu Manganti oge sarua bet jadi inget deui ka Jaka Sinangling buah hatena. Kumaha kayaan Jaka Sinangling? Nageus tepung kitu jeung si Rawing anu jadi bapana atawa masih keneh keur nyorang lampah? Bisa panggih deui moal jeung diri aing ya. Ari pek teh si Topeng Mayit ngambek terus mergasa ngabinasakeun diri aing. Lamun nepikeun ka kajadian saperti kitu teh, aing geus moal bisa panggih deui berenang jeung Kang Jaka Sinangling. Cita-cita jeung tarancang oge amo bisa jadi kanyataan. Kitu di antarana eusi hatena Ayu Manganti dina waktu harita. Sedangkeun Sanca Dawu anu keur manggul Laras Anting sarta lempang nati heula kadenge harita nyarita ditujukeun ka Laras Anting. Dumatak ulah make jeung coba-coba kabur segala rupa Laras Anting. Sabab sanajan kabur ka tungtung mega, moal bisa Laras Anting. Sabab kudu ditarimakeun nasib diri kadar awak, anu bakal katarima ku diri Andika. Andika kudu narimakeun sarta daek ngaulaan si Topeng Mayit. Jadi pamajikanna si Topeng Mayit. Dumatak wayah nanya, sakuduna mah ngarasa bagja. Sabab nu ngaran si Topeng Mayit sakedeung deui bakal jadi raja. Nyata rajana jago anu bakal ngawasa dunya kajawaraan jeung dunya kahirupan jalma loba. Moal aya nu teu tunduk ka manehna. Numatak sadra jeung pasrah ayeuna mah nya. Laras Anting geus teu hayang deui nembalan kana caritaan Sanca Dawu. Ukur Cipanon anu ngembeng maseuhan dua panonna. Urang tinggalkeun heula Laras Anting jeung Ayu Manganti anu bakal dibawa ka tempatna si Topeng Mayit. Caturkeun harita di tempat sejen. Jaka Sinangling jeung Darowi anu keur lumampah bet diparengkeun kapeutingan di jalan. Harita maranehna duaan ngambah ka salah sahiji lembur
tetela di eta lembur dina peuting harita keur diayakeun karamean. Kajurung ku rasa panasaran ejeng pamohalan lamun neruskeun lampah lantaran walurat wanci peuting. Jaka Sinangling ejeng Darowi jadi lalajo kana lumangsungna eta karamean. Panggung gede jeung weweg aya di hareupeun imah anu pakaranganana memang lega ejeng laluasa lahana. Anu lalajo ngagimbung mesa kabeh pangeussi lembur pada lalajo kana eta hiburan. Imah anu boga hadas acara kawilang imah anu panggedena di eta pilemburan. Di hareupeun imah anu boga hajat dariuk dina bangku panjang lalaki anu garaga langsung harita Jaka Sinangling jeung Darowi bisa nebak eta jalma-jalma teh kawilang jago-jago ondangan. Hiburan teh dina waktu harita geus dimimitian. Katingali dimimitian ku mencana salah saurang jajaka di luhur panggung. Jaka Sinangling dina waktu harita tumanya ka hiji awewe anu kabeneran aya deket manehna sarua keur lalajo. Sanes ce, dupi anu kagungan ieu acara teh saha ce? Sareng dina raraga naon ieu teh? Nu ditanya ku Jaka Sinangling ngareret terus kerung, nelek-nelek kaayaan Jaka Sinangling teu lila terus nyarita. Lain urang dia siga namanya, namun urang dia mah geus pada nyaho pastina oge. Apanan ieu anu keur hajat teh? Ki Buntarang pupuhu ieu pilemburan. Oge salaku pamimpin paguron gagak sangiang. Anjeunna teh ayeuna keur munuh mantu ieu teh. Sabab Untara anak lalakina anu ngan hiji-hijina ngaboyong pamajikan ka dieu. Ari pamajikanna teh nyaeta awewe. Ari urang gimana ieu teh? Abdi memang sanes pituin urang dieu ce. Mung kalarsan be kawengian di jalan ieu teh bet katarik hoyong ningali ieu hiburan. Oh. Nya, ece oge resep ieu teh marukankeun teh. Ku ngalora keneh jeung naon kitu teh parantos deui. Atuh da ari di panglalajoanan mah sok loba papanggihan. Jadi kieu-kieu oge ece teh randa anak ece teh can boga. Ngan salaki geus genep kali ganti marukankeun teh. Sugan we atuh aya anu katujuh anu naksir ka ece. Dupi itu anu dariuk dina bangku panjang ce bet misah geuningan tempatna. Saha eta teh ce? Apaan eta teh jago-jago anu ngahaja di ondangku Ki Buntarang. Nu mentak misah oge tempatna. Beda-beda apaan dina tagogna oge. Biasa nama sakedeung deui sok diteruskeun ku ngadu ilmu kabinekasan jurus ku cara tarung di luhur panggung. Resep aja mah lalajo anu tarung teh. Geus tong diganggu deui nya. Ku aja geus dijelaskeun. Ayeuna aja rek lalajo heula ya. Jaka Sinangling jeung Darowi ngan ukur seri leutik bari museurekeun perhatian kana luhur panggung. Sanggeusna beres anu menca, harita panata acara naik deui ka luhur panggung terus nyarita ditarikeun. Dulur-dulur salebur, tutas urang nyaksian anu midangkeun kaendahan gerakan dina ibing pencasilat. Ayeuna acara bakal diteruskeun kana acara ijen jajaten silih uji pangarti, tapi tangtuna oge diwatesanan ku cara henteu ngagunakeun pakarang. Lian tieta tenepikeun ka aya anu cilaka. Jago-jago ondangan anu datang memang geus aya di tempatna. Ki Buntarang pupuhu ieu lembur oge guru utama paguron gagak sangiang nenggerakeun rasa kabungah jeung rasa kabagjaan. Sabab acara dina peuting ieu lumangsung kalawan lancar. Anu lalajo supaya tetepnya dina kaayaan anu tenang. Panata acara eureun heula nyaritana. Anu lalajo tinggal ro geus teu sabar siga nama acara hayang buru-buru diteruskeun deui. Sok nah, burukeun yo. Entong loba ting ngomongna euy. Der kadinya burukeun. Ya sok buru badelkeun. Sok atuh bakrijin deui teh euy. Nya beuki pisan ngomong tapana teh acara teh hiburanna anu penting mah euy. Lain ngomongna burulah nah ieu teh. Ih, marukankeun teh atuh saha teh bakal naikna kana panggung pikeun ijen jajaten teh. Hayo geradar atuh kayaknya ah. Panata acara dina waktu harita ngangkat leungeun katuhuna ka luhur bari terus nyarita deui. Tenang. Lumangsungna ieu acara kudu tetep tenang jeung aman. Ingetkeun, anu boga acara teh pupuh lembur urang.
Jadi kudu tenang nganung harti ngajenan kaki buntarang pupuhu ieu pilemuran. Karti tenang heula ulah ribut. Tah ayeuna anu bakal nembongkeun kabinekasan ilmu silat dina hal silih uji pangarti teh nyaeta jago-jago ti ondangan Ki Buntarang. Tah ayeuna anu bakal tandang nyaeta Sujana ti paguron Gambir Putih bakal ijen ejeng Astama nyaeta ti paguron Sokalima. Eta dua jago supaya naik kana luhur panggung. Der kayaknya. Ger anu lalajo surak patarik-tarik telila karena panggung aya anu tinggara jeleng laluncatan kawilang jago anu masih keneh ngalora pantaran Jaka Sinangling. Di antara anu lalajo sakitu lobana, di bagian anu pangtukangna aya 3 jirim anu lalajo misahkeun maneh. Malah lamun seug Jaka Sinangling ningalieun mah piraku henteu kaget. Sabab eta 3 jalma teh tayalian ti 3 iblis Alasaradan tea anu geus ngaruksak ejeng ngagadabah kahormatan kirana wanoja anu geus nulungan jiwana Jaka Sinangling sarta cukup lila babarengan. 3 iblis Alasaradan perhatianana lain ditujukeun kana hiburan anu aya di luhur panggung. Tapi kalebah panganten awewe nyata pamajikan Untara minantuna Ki Buntarang. Salah seorang di antara 3 iblis Saradan kadenge harita nyarita, nyaan bener-bener gelis lain di kieu nata pamajikan si Untara. Kalaku mah oge urang kudu bisa nyulik eta awewe. Aneh mun geus hayang teh teu bisa disisilihan ejeng diengkekeun deui nya. Bener oi. Nu matak salah seorang di antara urang tiluan yo engke kudu ngahajanyeun gara-gara ejeng keributan. Di mana kaayaan geus kacau, di dinya urang ngalakukeun tindakan. Ngan kira-kirana sanggup di antara urang tiluan nyalehkeun si Buntarang. Piraku make jeung teu sanggup atuh. Keur naon urang meunang julukan 3 iblis Alasaradan ari kudu jejerih ku jago kolot saperti si Buntarang mah. Bener kitu oi. Nu matakeun dewek lah ayeuna nya anu bakal naik kana panggung sarta nyieun kaributan di ieu patempatan. Malah dewek anu bakal langsung nangtang ijen jajaten ka si Buntarang. Diwiwirang ke dewek mageranya eta jelema teh lah. Kitu di antara obrolan eta 3 iblis Alasaradan dina waktu harita. Waktu Sujana di paguron Gambir Putih aya di pihak anu unggul sarta eta 2 jago geus talurun tina panggung. Memeh panata acara datang salah saurang iblis Alasaradan ngagajelang luncat kana panggung. Panata acara geus rek negor bari nyamperkeun tapi iblis Alasaradan mun cereng. Panata acara murengket hatena manehna terus mundur deui ka tukang. Iblis Alasaradan pancuh dina tangtunganana teu lila terus nyarita sorana handaruan lantaran dibarengan ku tanaga lapisan. Lumangsungna acara dina wektu ayeuna eueuh nanaonan. Sabab anu nemongkeun pangarti ngan ukur ilmu-ilmu silat kelas pasaran. Dumasarkan eta kayaan dewek ye ayeuna bakal langsung nangtang ijen jajaten ka Ki Buntarang anu boga ieu hadas kana ieu acara. Nurutkeun keterangan Ki Buntarang jago kolot guru utama paguron Gagak Sangiang. Tah dewek ayeuna langsung nangtang ijen jajaten dina ieu luhur panggung. Nah bener boga kemampuan atawa henteu? Sok mana ayeuna Ki Buntarang coba ijen jajaten jeung dewek. Ki Buntarang salaku anu boga hajat anu harita aya di jero imah puguh be kaget jeung kasigung hatena ditangtang ku jalma anu anyar pinanggih anu jelas kawilang jalma anu teu diondang ku pihakna. Kitu deui Untara anu diuk dina kursi panganten manehna salaku jago ngora ningali anu jadi bapak ditangtang seperti kitu langsung panas hatena. Untara ngareret kanu jadi bapakna teu lila terus nyarita, lancang sombong jeung kurang ajar ta jelema teh ama. Abdi mah ye anu kudu dinakna ama teu mikeun anu jadi bapak dihina saperti kitu ama. Ki Buntarang dina waktu harita ngareret ka Untara dina sikepna anu tenang
harita terus nyarita nenangkeun hate anu jadi anakna. Tenang, ulah waka kaburu ku nafsu. Hidup teu kudu make jeung riweuh-riweuh sagala rupanya narima kana panangtangna. Keun ku ama hayang nyaho rek dicumponan karep jeung ka hayangna eta jelema. Hidup teu kudu salempangnya Kuntara. Sanajan panangtang ka ama, tapi abdi penasaran ya ama, lamun teu nindak jeung ngawarah ka eta jalma, sakuduna maranehna teh ngahormat ka ama. Jago ti mana eta jelema teh ama? Nah tuh ama bet ngundang jelema saperti kitu. Pugu ama oge kaget. Sabab teu rumasa ngondang eta jelema Untara. Ama teu wawuk. Ngan sigana bae, eta jelema memang ngahaja hayang ngawibirang ka ama. Nu matakeun baekeun nya. Ama anu bakal nying hareupanana. Hidup teu kudu salempang Untara. Untara katingali dina tetepan bangun anu rada salempang, ngadenge Ki Buntarang anu jadi bapana rek narima panangtang iblis Alasaradan. Tapi akhirna Untara bisa ngarti kahormatan salaku pupuh lembur jeung paguron tangtu be teu bisa diwakilan ku dirina. Kade ama hati-hati mangkasing waspada ama, eta jelema kawilang garang sareng ngabahayakeun. Muga ama mampu ngumpulan eta jelema ama. Ki Buntarang ungeuk bari terus kaluar ti jero imah. Lengka sukuna tenang muru kalebah panggung. Iblis Alasaradan kadenge harita susumbar deui. Tetela nu ngaran Ki Buntarang pupuh paguron gagak sangiang teh teu boga burih geuningan. Buktina ditangtang ku dewek bet eueuh datang. Hayo datang ka dieu Buntarang. Ulah waka ngaku jadi pacundang lamun can tanang. Anu lalajo jadi ribut ngaromong ejeng pada baturna. Panangtang iblis Alasaradan bener-bener panghinaan anu luar biasa pikeun Ki Buntarang. Lain sugan gero ya jelema teh oi. Uwaningan nanangtang ke Ki Buntarang. Weureuh gadung tah jelema teh. Lalawara pisan sombong ejeng ngahina ieu mah oi. Lah keun bae lah, antepkeun heula euy. Ki Buntarang jago kolot leuwih asak dina sagala rupana. Nu matak ulah waka leutik hate. Keun antepkeun. Nepikeun ka mana tah? Nya euy, ngan eta we diantepkeun teh kalaka beuki ngalunyak tamang teluk teh koplok pisan tah. Mun seuk dewek bisa silat dah, dewek ngangkat jeleng kana luhur panggung euy. Tapi tuh aya nu luncat euy kana luhur panggung. Wah, Ki Buntarang euy. Bener euy Ki Buntarang nya. Bener tuh. Nya bener Ki Buntarang euy. Tuh anu ngangkat jeleng kana luhur panggung teh. Wah, nya rame ieu mah euy. Geus moal ijen biasa deui ieu mah euy. Nu lalajo dina waktu harita museurkeun deui paneutepna kalebah panggung. Memang bener Ki Buntarang geus ngagajeleng nangtung di hareupeun iblis Alasaradan anu ngahaja nangtang kaributan. Dua teutepan bantro. Iblis Alasaradan rutret kaluhur kahandap naksir tangtungan Ki Buntarang sigana teh. Teu lila kadenge nyarita dina sikepna anu sombong ejeng caritaan anu ngandung panghinaan. Jadi ieu nu katelah Ki Buntarang teh. Bagea urang bisa ditepungkeun ieu dina waktu ayeuna Buntarang. Kumaha? Rek ditarima ieu teh panangtang dewek. Nilik dina kaayaan oge jelas Ki Buntarang teh leuwih kolot. Tapi iblis Alasaradan geus teu make deui kasopanan dina sikep ejeng caritaanana. Tapi Ki Buntarang salaku jago kolot teu gampang kapancing amarahna. Tetep tenang sikepna, katenangan anu dibarengan ku kawaspadaan. Kituna teh lantaran Ki Buntarang teu wani nganggap enteng kanu jadi lawan. Sabab nganggap enteng kanu jadi lawan mangrupa pantrangan.
bagea kisana terus terang kula kaget sabab aya jago anu nangtang pikeun ijen jajaten. Lian teh eta kula kaget lantaran teu masa ngondang Andika. Saha Andika sabenerna? Naon maksud? Pangna ngalakukeun tindakan anu saperti kieu. Panasaran dewek teh hayang nyaho dewek teh nya nepikeun ka mana ajen pangarti Ki Buntarang. Oge panasaran Ki Buntarang hayang nyaho ka dewek. Teu kudu nyaho saha dewek. Maneh Ki Buntarang? Nu jelas tindakan dewek dina waktu ayeuna memang ngahaja nyata hayang ngajajal nepikeun ka mana kahebatan anu ngaran Ki Buntarang, pamimpin paguron Gagak Sangiang. Nah surup henteu kana ngaran. Sabab nu midangkeun jurus dina ieu panggung eueuh anu matut hiji oge. Sugan ari gegedugna mah rada nyari saeutik. Anu lalajo jadi milu panas hatena ningali sikep jeung ngadenge caritaan iblis Alasaradan anu saperti kitu. Harita tinggal ero ditujukeun ka Ki Buntarang. Hajar teh Ki Buntarang, hajar jeung mangkeluke. Hajar tah, ulah diantepkeun jelema anu kurang ajar jeung sombong saperti kitu mah. Geus entong dibere diampun Ki Buntarang. Ulah dianggap omongan Ki Buntarang. Pangpengkeun tah lah. Tuman pangpengkeun tah jelema teh. Tuman teu diwalah masuk kana tindakan nya. Ulah diantepkeun Ki. Bandingkeun kayaknya tuman mah, anu kitu badut mah. Joki, belagug tah, kojoran tak kita tuman. Kitu diantarana anu recok di hanapeun panggung. Ki Buntarang ngangkat leungeun katuhuna ka luhur mere isarah sangkan anu lalajo tarenang bari paneuteup mah tetep ditujukeun ka iblis Alasaradan. Kadenge harita Ki Buntarang nyarita deui sikepna masih tetep tenang nandakeun mampu ngadalikeun diri nying hareupan eta jalma. Oh, jadi Andika teh memang ngahaja hayang ngajajal ajen pangarti diri kula. Taya bayana lamun memang kitu. Ngan leuwih hade, upama Andika ngajelaskeun heula di mana datang sarta saha ngaran Andika. Keukeuh panasaran ku diri deweknya. Ayeuna ku dewek bakal dijelaskeun. Dengekeun kumaneh ieu, Buntarang? Dewek memang ngahaja turun ti gunung pikeun ngajajal sakabeh jago nu aya makalangan di dunia kejawaraan. Dewek anu katelah mah eta iblis Alasaradan. Ulah kaget jeung ulah wakasieun nya. Jeung ulah wakasieun samemeh tarung. Pantes atuh ari disebut iblis mah paingan teu nyaho di kasopanan. Cukup katerangan ti Andika dina waktu ayeuna. Sor rek kumaha ayeuna karep ejeung kahayang Andika iblis Alasaradan ku diri kula moal burung di layanan. Jadi tandes sikep jeung caritaan Ki Buntarang dina waktu harita. Iblis Alasaradan langsung ngawangun pasangan neuteup seukeut ka Ki Buntarang bari terus nyarita deui. Sok, urang buktikeun deuleu Buntarang. Saha anu leuwih unggul dina hal ilmu silat di antara urang duaan. Upama si lain eleh jaten, menggeus bubarkeun paguron Gagak Sangiang. Sabab eueuh hartina boga paguron oge ari ilmu silat dengan ukur sacangkerong mah. Hade, urang buktikeun ayeuna. Lantaran Andika anu nangtang sarta karep rek ngajajal diri kula. Cor, Andika anu leuwih ti heula maju narajang ka diri kula. Setan sia, tatah deui ya. Sebruk kacileng iblis Alasaradan ngagerok handaruan bari maju narajang. Samberan angin panarajang lawan bisa karasa ku Ki Buntarang kawilang kuat nandakeun tanaga lapisan lawan anu teu bisa dianggap enteng. Tapi Ki Buntarang oge jago kolot tangtu be lain lawan anu enteng pikeun iblis Alasaradan teu gampang hayang bisa ngarubuhkeun ngan ukur sageprakan. Anu lalajo beuki ragot sedengkeun Jaka Sinangling anu ti tadi ngabandungan kana lumangsungna kajadian dina luhur panggung
kahudang deui ingetanana ka tilu iblis alasaradan anu geus ngancurkeun kahirupan jeung kahormatan dirina kirana. Jaka Sinangling narik napas panjang bari nyarita. Iblis alasaradan kamana baturnanya bet ngan saurang geuningan da biasa nama tiluan. Darowi dina waktu harita ngararet ka Jaka Sinangling kaget oge sigana teh lantaran Jaka Sinangling bet nyahoeun ka iblis alasaradan. Kadenge harita Darowi tumanya, Nih, aya Sinangling bet apa ka eta jalma anu keur tarung jeung Ki Buntarang? abdi memang apalkan eta jelema nelah nambah tilu iblis alasaradan. Sakanyaho abdi mah aya tiluan eta jelema teh Kang. Ngandung ka teuing kamarana nya anu dua deui baturna teh. Tindakanana memang teu beda ti iblis Kang. Abdi inget keneh kakirana wanoja geulis rupa anu geus nyalametkeun diri abdi geus diruksa kahormatanana jadi ancur kahirupanana ku tilu iblis alasaradan Kang. Jaka Sinangling nyaritakeun sacara singget ngeunaan kajadian anu lumangsung dina waktu katukang waktu masih keneh babarengan jeung wanoja ngaran Kirana. Darowi gogodeg meunang katerangan ti Jaka Sinangling saperti kitu. Jelas jalma anu ayeuna keur ijen jajaten jeung Ki Buntarang anu aya di luhur panggung kawilang jalma anu ngabahayakeun. Kadenge harita Darowi nyarita deui